Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing wargi tujuh sadaya. Kumaha, damang dina dinten ieu. Mugia wargi tujuh salawasna aya dina kaayaan sehat, bingah tur pinuh ku semangat dina ngalaksanakeun kagiatan sapopoe. Tepang deui sareng sim kuring Devi Rohmawati anu bade ngiringan waktos wargi tujuh dina program Warta Breaking News. Dina kesempatan ayeuna sim kuring bade ngadugikeun hiji tempat wisata anu ayeuna nuju seueur dipikaresep ku masyarakat nyaeta Pasar Cika-Cika anu aya di Kota Bandung. Wargi tujuh, Kota Bandung memang kasohor ngagaduhan seueur tempat wisata anu endah sareng pikaresepan. Henteu ngan seukur wisata alam sareng pusat belanja. Ayeuna aya deui tempat wisata anu ngahijikeun unsur budaya Sunda, kuliner tradisional, sareng suasana alam anu asri. Tempat eta nyaeta Pasar Cika-Cika. Hiji kawasan wisata kuliner anu parenahna di sisi walungan kalayan suasana anu seger, nyaman, sareng matak betah kanggo didatangan ku sadaya kalangan. Nalika pangunjung sumping ka Pasar Cika-Cika, langsung disambut ku suasana alam anu masih asri, sora cai walungan anu ngocor, sareng hiasan tradisional Sunda anu ngajantenkeun suasana langkung hanet sareng endah. Di ieu tempat, seueur padagang anu ngajual rupa-rupa kadaharan khas Sunda. Salian teh eta aya oge produk kerajinan tangan sareng hasil usaha UMKM warga lokal. Tisaprak dibuka, Pasar Cika-Cika parantos seueur didatangan ku pengunjung ti rupa-rupa daerah. Dengan saukur warga Bandung, wisatawan ti luar kota oge seueur anu sumping pikeun ningali langsung suasana unik anu aya di tempat ieu. Biasana Pasar Cika-Cika langkung rame nalika sonten sareng akhir minggon. Seueur pangunjung anu ngamanfaatkeun waktos kanggo kulineran, ngariung sareng kulawarga, oge nyandak foto di sababaraha spot anu menarik. Kanggo terang langkung jero ngeunaan kaayaan di Pasar Cika-Cika, ayeuna rencangan sim kuring bade ngawawancara padagang anu aya di ieu tempat. Hayu urang ngalih ka rencangan sim kuring nu tos aya di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Fatimah Zahra. Dina ieu abdi bade ngawawancara salah sahiji pedagang nu aya di Pasar Cika-Cika. Ibu namina saha? Ibu abdi bade naros ya ibu. Ibu teh ti iraha dagang di Pasar Cika-Cika. Bisa pas pada satu tahun. Naon wae dagangan anu paling seueur dikantor ku pengunjung gitu Bu. Dia mah usung sareng gudel, siomay. Kajang kumaha kayaan dagangan nalika akhir minggu atanapi waktu rame. Lama dinten dinten minggon, Sabtu tapi masih keren. Mohon Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Arumaisar Betul Adawiyah. Dinten ieu abdi bade ngawawancara pedagang anu di Pasar Cika-Cika. Kami abdi di daerah mana? Katanya Sumping. Abdi Sumping lalaresan ke Cibuleut. Naon anu ngajantenkeun teteh resep panjang ka Pasar Cika-Cika ieu? Lalaresan abdi cara kami di komunitas ini cara ya sanes nandang kami abdi belum ya Kadaharan naon anu paling dipikaresep di dieu? Paling besar. kadaharan mau Pengunjung. konsumen Iya. gorengan betiang Salianti pedagang, rencangan sim kuring oge bade naroskeun pamadegan ti pengunjung anu sumping ka Pasar Cika-Cika.
ku ayana pasar cika-cika ieu dipiharep tiasa ngabantosan ngamajukeun usaha warga lokal sareng ngamumule budaya Sunda sangkan langkung dipikawanoh ku masyarakat utamina ku generasi ngora. Pasar cika-cika oge janten bukti yen budaya lokal tiasa dikembangkan janten tempat wisata anu ngagaduhan daya tarik anu luar biasa. Sakitu warta anu tiasa simkuring dugikeun dina kesempatan ayeuna mugia informasi ieu tiasa janten inspirasi kanggo wargi tujuh sadayana supados langkung mika cinta budaya lokal. Simkuring Devi Rahmawati pamit undur diri. Hatur nuhun parantos nyaksian program ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.